Tah barudak ieu jalanan anu aya di Kecamatan Leuwi Goong pami suasana pasasontennya serpisan anu arwi damel panginten anu arwi sakola anu arwi ameng kesonten mah karena kermejeuna jalana kermejeuna padat merayap. Masya Allah. Leuwi Goong, Kecamatan Leuwi Goong, anu mana kecamatan ieu teh kabilang bersejarah oge di Garut. Margina aya sejarah Mat Peci pangintennya. Sejarah Mat Peci jeung sabubana tali payun ieu Pasar Leuwi Goong. Pasar Leuwi Goong anu aya di Kecamatan Leuwi Goong. Pasar rakyat Leuwi Goong nya terus mulai rame ayeuna mah siang malam. Siangna icalan kebutuhan, pami mungina icalan tuangeun. Segala aya di barian dieu. Tah anu kabarian kanan eta jalan nu bari ka Cigadung jeung sajabana. Rasan aya anu manggil kapalihan Cibatu, urang sepil kapalihan Cibatunya. Siga kumaha jalanan anu aya ka jalur Cibatu. Ka ieu rel Pasototi. Pintu nu ngabarason ala indah. Suasana sontan. Ayo kasadayana salam baktosnya sing sarehat sing aya rezeki langkungna terbarokahnya di doana urang sami-sami silih doakeun mudah-mudahan